Ye, Naon Kang? bener zaman ayeuna mah kudu ngulik ilmu tai euy. Kumaha kitu Kang? Sanajan cicing dihandap, mulayan wani nincak. Ya, Kang, bau atuh meureun. Ka mana Kang? Ka balong marab lauk. Oh, nyai milu Kang? Cicing udah kena ke balong. Ah, Yang milu. Milu Kang. megannya. Ayo. Yuk Kang. Naga ledenya Kang cara dijual. Ini hariput bae karena ngajual mah. Ka mana Kang? Ke warung. Ngiring. Dah, sakedeung ieu rek meuli kopi. Ngiring milu. Ayo atuh buru. Gandong, pegel. Aing mah sana. Ayo buru. Kawarnya bisa jajan. Kemana Kang? Ulin atuh. Hah? Ulin, milu Kang? Ayo lah. Nam, yuk. Kala Kang, nyedang dan heula Kang. Cik Ulin. Ulin ke mana Kang? Ka mama cenah teu purun. Kang, nyai ge teu purun Kang. Lah. Nam ayo ulin ya. Teu purun Kang. Udah, ini kita dong ayo. Aduh, Kang, ya. Nirisan nyai Kang. Terus aduh lah. Ayo. Aduh, Kang. What? Mapan lupa. Si Can nyalin acan. Ayo beurang ke undangan. Nah, nyai hoream kau nangan anak Kang. Udah kumaha dia daerah tetangga. Subuh nyai boga duit kari 100 nah Kang. Wadidaw. Logor nih 100 mah. Jadi ayo angkat. Logor kumaha di Kang? Yo. Akang. Kaundangan 20.000. Nyai 15.000. Meli tumpang paling sanaoneun, paling 5.000-an. Logor sesana kerja wer. Sip, angkat ayo. Kasih tumpang 5.000, mie 2 geng 10.000 Kang. Lah, mahi eta geus 10.000 logor keneh. Aya ajak nyawer. Sip, mangkat ayo. Asih ancak nyawer ari nyai jajan mana tuh? Lah, kos budak bejajan. Oh, bunga nyai mah yang jajan. Di sana nih. Bakso Kang. Bali 5.000-an lah, ulah gede teuing. Kurang keur nyawer. 60 geura di baju. Iya geura dengekeun Kang. Ari kitu lamun kanu hajat kudu nyawer bae deh Kang. Gua akan dicelukan bae artis. Aing mah artisna deui sugana nyanyi mah nyanyi bae da geus dibayar ieu kudu bapak hajat tuh selang ngegeroan. Kapanyangan sampingan. Gusti nih bau. Can mani nomor lah. Ya. Kurang kamu bagi-bagi lah. 6 buru. Jung mangkat sorangan. Ya, kurang kamu ngungkul atuh. Kamu balik mangkat. Aki-aki tadi calana, nini di udag domba, lalaki zaman ayeuna hayang boga pamajikan dua, bari jeung teu becus usaha.
Oh, kumaha? Heeh. Kembali kumaha? Teu jelas ya, kurang jelas? Hah? Kang, Naon nya? Kang. Saha? Duit teu menit digeura. Sing jelas ya pake. Ari Kang ini sakit tuh jelas, nak. Yo, pakailah kacamata lu sok loba bacaan, sok pakai kacamata. Iya deh. Kang, Jeli bae kana duit mah. Apa sih?